terakhir ayeuna Guswati. Mohon Pak. Itu si Guswati. Naon ari maneh yang menang lalabuhannya tuh? Buru. Mohon Pak, sekenapa ya? Tek tempo atuh lengkahkeun teh geura. Punten Pak. Siap? Siap Pak. Ngapalkeun can? Ngapalkeun Pak. Sok nya. Nu arotos mah aruy. Ieu ngagandengan karunya ya si Guswati, si pohon deui. Jung baralik. Sebutkeun naon wae anu ngabatalkeun kana puasa. Ngabatalkeun karena puasa. Tuang, ngaleueut, Terus kami tos balik mah keluar Cimani. terus kasalak naon sih teh? Kasalak gorengan. Hah? Ya heueuh atuh sih teh, kasalak gorengan mah. Sok puasa tara ari maneh? Saung Pak. Hah? Saung aya Kanjeng Bedog. Puasa ayakan yang bedog. Maksudnya? Aya dihakan eueuh ngajedog. Astagfirullahaladzim. Maneh teh geus aliyah Guswati, banyak puasa aya Kanjeng Bedog itu. Mikir diajarnya. Mohon Pak. Awas, puasa sing bener ya. Kirang barat tamat masa bulan. Bisa atuh Pak we mah. Langsung aya head. Yang tadi disebutkeun. Sok uangnya sing benernya. Mangpang bulan puasa. Jadi tingkatkan terus ibadah buat yang orang bulan puasa tahun hareum moal kasorang. Tapi mudah-mudahan kasorang deui. Dan mumpung ayeuna kasorang pun alhamdulillah. Bisa eutik pan babaturan urang mah teu bisa ngalaksanakeun puasa ayeuna. Nya, sok tingkatkan terus saumna, terus ilmu-ilmu tentang saum, tentang puasana. Gali deui, da loba aya di internet. Untuk apal aku tanya ka guru. Ya Pak, ya.